Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana patepang deui sareng Bapa Yanmar Yusuf dina pelajaran anu sami nyaeta pelajaran bahasa Sunda. Kanggo kelas 7 panginten Bapa di dieu insyaallah bakal ngaulang pelajaran bahasa Sunda. Janten upami aya kendala atanapi naon wae anu aya kaitanna sareng bahasa Sunda, mangga tong isin-isin lajeng weh langsung teruskeun ka Bapak. Nah, gitu panginten. Kanggo siswa siswi kelas 789 kitu deui kanggo kelas SMA, kanggo materi awal atau pertemuan pertama pelajaran bahasa Sunda dina pembelajaran jarak jauh ieu urang nyobian perkenalan ngagunakeun bahasa Sunda. Nah, panginten tos teu asing deui nya upami urang dipiwara ngenalkeun pasti sadayana ge tiasa. Mung panginten kumaha carana urang tiasa memperkenalkan diri tapi ngagunakeun bahasa Sunda. Nah, satajan dikawitan nya mangga kanggo sadayana siswa-siswi SMP sareng SMA tong hilap nu kahijinya eta subscribe heula channel Bapa supados mungkin kapayuna upami aya video-video nu anyar ngeunaan pembelajaran bahasa Sunda terus aya notifikasina. Anu kadua oge na-like nya, terus nu katilu di kolom komentar tong hilap hideup absen ku cara tuliskeun nami lengkap sareng kelas sabarahanna. Nah, kitu panginten nya. Sekali deui tong hilap kahijinya eta subscribe heula channel Bapa supados kapayuna video-video anu anyar ngeunaan pembelajaran bahasa Sunda tos aya notifikasina. Nu kadua like channel Bapa sareng katilu kanggo pengabsenan nyaeta ku cara hideup nulis di kolom komentar nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Kitu panginten. Oke, langsung wae urang ngawitan kana materi anu kahiji ya atawa materi pembuka dina pelajaran bahasa Sunda ieu nyaeta perkenalan dina bahasa Sunda. Nah, ya jadi urang cobian kumaha carana upami urang dipiwara ngenalkeun tapi ngagunakeun bahasa Sunda. Nah, naon wae si poin-poinna anu kedah aya upami urang ngenalkeun diri dina bahasa Sunda. Nah, dina layar terus katinggal aya slide nya. Bapak dialihkeun deuleu sakadap. Nah, di dia aya runtuyan dina perkenalan ngagunakeun bahasa Sunda. Jadi aya poin-poin anu memang kedah aya dina perkenalan. Anu kahiji nyaeta ngucapkeun salam. Anu kadua nyaeta sebatkeun nami. Anu katilu kelas heula panginten nya. Anu kaopat alamat bumi. Anu kalima hobina naon. Anu kagenep nah ieu mah tambahan ti Bapa panginten nya. Kunaon milih sakola ka Al-Muhajirin. Nah, janten hideup cobi nyaritakeun kanggo poin nomor genep ieu naon sih alasanna milih sakola di Al-Muhajirin. Nah, oke. Ku Bapak bakal dibahas ya poin per poin tapi memang teu sadayana pangintennya anu memang poin pentingna hungkul. Anu kahiji nyaeta ngucapkeun salam. Nah, dina perkenalan saleresna kanggo muka bahasa atau muka basa teh nyaeta ku ucapan salam. Tapi saleresna sanesna saukur dina perkenalan hungkulnya upami dina kegiatan naon wae pasti diawali ku ucapan salam. Kitu deui oge dina perkenalan. Nah, dina ngucapkeun salam hideup tiasa langsung ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi apakah cekap kitu hungkul? Nah, henteu nya supados rada merenah dina ngucapkeun salamna hideup kedah nambihan deui nyaeta naroskeun kabar. Contoh misalnya teh kumaha damang sadayana. Nah, ya tong ngantosan dibalas dan nami lagi ngademel video nya janten tos nyarios hideup kumaha damang sadayana mugia rerencangan sadayana dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, gitu ya. Eta kanggo nomor anu kahiji atau poin anu kahiji. Lajengkeun nyaeta poin anu kadua, santos hideup ngucapkeun salam sareng naroskeun kumaha kabar rencangan hideup di bumi, hideup nyaeta langsung kana perkenalan atawa nyebatkeun nami hideup. Nah, nami teh naon sih, Pak? Nah, nami teh saleres nama dina basa Indonesia teh hartosna teh nama. Ya, sami.
Nah dina nyebutkeun nami hideup tiasa langsung ngucapkeun contoh misalnya nepangkeun wasta pun Yanwar Yusuf. Nah kunaon paning henteu nami di dia malah nepangkeun wasta pun. Nah karena digentos ku wasta aya nepangkeun terang pangintennya nepangkeun teh artina perkenalkan. Nah ya di sini wasta. Nah paning teu nami saleresna teu sawios misalnya hidup gitunya nepangkeun nami abdi Yanwar Yusuf teu sawios. Mung langkung leuwih sae upami hidup ngenalkeun usaha di depan umum gitunya ngagunakeun bahasa Sunda kecap nami digentos ku kecap wasta. Nah hartina naon wasta? Sami hartina nami atau nama. Nah jadi gitu ya. Mintos tadi salam langsung sebutkeun nami. Carana nepangkeun wasta pun Yanwar Yusuf. Nah seperti itu ya. Dina kalimat di luhur tadi terus dijelaskan ke bapaknya aya kecap wasta. Jadi sekali deui kecap wasta eta teh hartina teh nyaeta nami ya sami ya gitu ya. Jadi hartina nepangkeun wasta pun Yanwar Yusuf itu dina bahasa Indonesia teh hartina teh perkenalkan nama saya Yanwar Yusuf. Nah eta kanggo poin nomor 2. Lajengkeun di dia langsung ka poin nomor 4 panginten karena sabab upami perkenal kelas memang tinggal langsung disebutkeun. Misalnya tadi nepangkeun wasta pun Yanwar Yusuf kelas 7 Anahel. Nah ya tos eta langsung ka poin salajengna nyaeta naon alamat bumi. Nah alamat bumi di dieu hidup teu langsung nyebatkeun misalnya alamat bumi abdi. Nah henteu kitu nya, tapi misalnya upami hidup nyebatkeun alamat bumi tiasa ku nyebatkeun kalimat abdi kawit di. Nah contoh bapak bumina di di Cimaung misalnya gitu ya. Abdi kawit di Cimaung. Ya adapun misalnya bade nyebatkeun komplit alamatna juga mulai RT, RW nya, terus kelurahan, desa jeung sajabana itu teu naon ya. Nah, di dia aya kecap kawit ya, abdi kawit di. Nah, apa henteu alamat bumi abdi di. Nah, ya, sami saleresna ya upami hidup nyebatkeun alamat bumi abdi di Cimaung itu saleresna. Tapi aya anu leuwih merenah dina ngagunakeun bahasa alamat bumi nyaeta abdi kawit. Kawit di dieu teh ngagaduhan hartos atawa harti nyaeta asal atawa tempat atawa alamat. Nah sapertos kitu pangintennya. Nah terus kanggo poin anu sanesna panginten eta mah secara umum ya ku bapa dibalikeun deui. Nah ya jika hobina naon eta mah panginten mangga langsung we sebatkeun misalnya hobi abdi nyaeta main bola. Nah gitu ya. Terus nu terakhir nyaeta kunaon milih sakola ka muhajirin. Nah di dieu mangga hideup coba tuliskeun cukup sakalimat ya, cukup sakalimat teu kudu panjang-panjang teuing naon alasanna hideup milih sakola di muhajirin. Nah kitu panginten kanggo materi anu kahiji gitu nya ngeunaan perkenalan dina basa Sunda. Nah kanggo salajengna nyaeta mangga hidup sadayana praktekeun di bumi sewang-sewangan ya perkenalan dina basa Sunda teras dipidiokeun sami kos bapa kieu nya. Nah, video eta lajeng diupload ka Instagramna masing-masing atawa media sosial misalnya Facebook ya, Instagram ya, terus atau di WA jadikan status mangga tesawios ya. Intina mangga di videokeun video perkenalan ngagunakeun bahasa Sunda eta terus diupload saya nama diupload ke Instagram ya. Nah, diupload ke Instagram terus tandaan bapak nya. Nah alamatnya nyata @yanwaryusuf. Nah mungkin di situ bakal aya ya alamat Instagram bapak upami ngalewatan Instagram. Nah kitu panginten kanggo materi anu kahiji ya kanggo ngawalan ya kanggo mengawali gitu ya materi-materi bahasa Sunda anu salajengna urang cobian ku perkenalan ngagunakeun bahasa Sunda. Ku
ku Bapak diantos tugasna saenggal-enggalna kanggo buktos nya, kanggo buktos mangga screenshotkeun nya, misalnya tos abdi tos diupload mangga screenshotkeun ya, uploadana terus kirimkeun langsung ke WA Bapak sebagai atau buktos ya, hidep atau ngupload ke Instagramna masing-masing atau media sosialna masing-masing. Sakitu panginten anu tiasa dipikahatur, hapunten bilih aya kalepatan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.